bangga karena urang geus bisa ngapi milik manehna anu gelis kacida babaturan ge loba pisan anu teu nyangka nah urang bet bisa ngapi milik si eta ternyata urang diwadah. Aduh. Besi aja euy. Dia kulipang mah. Udah aing teh teu digawean ieu teh. Mah boga uang meureunna. Nikmati we anu heula lah pagawean ge sugan atuh kahareupna meureunna jadi dunungan aing jadi tukang kai. Dunungan mah tuh ngeunah we keur ngopi di warung aing. Aing rutrot kesan kieu. Sampurkeun lah. Kumaha geus beres? Beres, Bos. Dia bereskeun hiji. Atuh geus beres mah geura balik atuh. Burit. Oke heula atuh reureut heula jeung Kopi heula. Heuh atuh mun aya mah. Kopi Kang. Heeh, siap atuh nuhun. Burit geura balik atuh ari mal ngopi heula mah. Balik kumaha pan meureun atuh gajian heula, Bos? Nah, we gajihan kamari enggeus. We gajihan kamari enggeus pan. Heuh, eta pan minggu kamari ya minggu ayeuna. Heuh, pan kamari geus nginjem maneh. Kasbon kamari kan? Heeh. Nah beak ayeuna lamun dipotongkeun kana kasbon. Beak. Heuh, aing. Atuh nginjem deui atuh kasbon heula lah jeung bayareun minggu hareup. Ayo we nginjem duit. Bos urang kapepet pisan enak perlu pisan. Ayo we merean duit ka awewe, ayo merean duit ka awewe lah lamun bogoheun. Nya bogoheun mah tak kitu ge di mana-mana awewe. Dibere ku urang pamerena dicokot ku manehana eta teh bogoheun ka urang meureunna eta kitu ge. Geus ieu mah. Tapi aku kudu teh bogoheun, Bos, ku ngapoe ku urang dijemput gawena naon manehana hayang ka mana-mana ku urang dianter. Oh atuh, nginjem sabaraha? Sabaraha we ka di bereuna kok, Bos. Heeh. Ah, gitu aja jadi dulu kudu rada kan jadi anak buah teh, jadi anak buah teh semangat pan gawe teh. Tuh, eueuh duitna geng tuh, tas beli kai bieu. Oh, berean Tuh hiji, dua, tilu, aya 400. Darang, Bang. Heeh, kan bae. Heeh, jeung atuh. Bos nuhun heula. Heeh, sok. Yuk, Ayo kita balik sia. Heeh. Dinamis. Awas anjir, seger gitu Ya jelas aing lagi segar ini ya, ini minuman dingin sama sari-sari yang sangat ngeunah sekali ini Ngeunah pisan ya? Ya jelas ngeunah dong, pakai kacamata kayak bos aing kan. Bos nama bos. Ya jelas aing bos nah bos. Bos nah, sekedar duduk-dudukeun aing lain bos. Lain eta yang sirup ngeunah urang bitas mengulan kai duh asa rada ieu. Di mana eta Mang Nur? Tadi warung tidinya gigit. Sabarahaan aya keneh weh tukang warungna? Aya tukang warung nama teu ka mamana loba esna loba keneh. Kayak urang geus boga duit rek mali. Mang Nur. Urang. Inung urang pan ti heula ka Saudi. Apa meureun? Emangna kumaha? Pan urang teh balik ti inung urang balik ti Saudi teh urang teh dipangmokeun ieu. Ku inung urang. Ieu mah asli ieu mah ti Saudi. Ari merekna mah heuh merek mahal ieu teh euy curiga imitasi aing mah. Gagabahna di mana di luar negeri aya imitasi atuh eueuh. Oh pembajakan dia mah di urang lo basa teh. Tapi kan ieu mah hampang euy imitasi meureun ieu mah. Nyelain ku masalah hampang atuh tingali merekna atuh. Ya heuh apal aing merek mahal ieu mah. Heeh. Nya. Moal nyalahan ieu mah jamna ge 12 jam. Nya kabeh ge jam nepikeun ka 12 jam atuh mah nya ka 45 mah. Oh sarua nya. Nya sarua kutu kupret tah urang rek teduh poin pokona namanya. Urang teh ente keur butuh duit. Ya sebenarnya mah nya da lamun nyahoan inung urang mah ulaheun atuh. Komo bari dijual murah-murah mah. Jauh lah lakona oga tuh ti Arab Saudi. Bari jeung heueuh barang mahal gitu. Tah, urang ka Mang Nur, ieu mah teu pira urang mah arek ngagadekeun 200.000. Anu tadi teh anak buah. Heeh, anak buah. Ngan si eta mah kitu jeung kitu we nginjeman duit teh, nginjeman duit teh. Kunaon tuh dol? Butuh pisan duit ya. Butuh pisan ieu mah kadasak pisan urang teh.
Apa meureun? Aing teh teu butuh aja mamang da aing jeung naon. Tulungan ieu mah demi masa depan urang Mang Nur. Masa depan emang naik ka mana? Masa depan segala rupa meni berat ngomong teh. Depan apa meureun urang ayeuna boga bebende nu sakitu baheno nerkomna. Ayeuna teh urang teh ngajemput mah hana teh gawe. Pan biasana sok mampir heula ka pasar hayang martabak hayang naon segala rupa. Teh duit pisan. Gitu. Terus di dieu mah da gengsian cai teh kabla duit. Merenjang masa depan Mang Nur cek urang oge ieu mah ngobrolna keur masa depan urang. Harkat martabat. Urang sebagai lalaki kudu jadi lalaki nu bertanggung jawab. Ngajajanan nya heueuh. Cicing Mang. Sok kumaha? Di dieu mah ngomong teh meni keterlaluan pisan. Lain urang berasat pisan ngomong teh. Bersemangat gitu. Aya duitna tapi. Aya duit mah aya. Oh atuh da bos mah piraku kudu. Ada aing bos muda tuh, guys. Ah lain ari kana pudol mah jigana si eta mah euy. Resep ka awewe euy. Karunyana teh heueuh. Sok sieun diolong ku awewe karunya euy. Bisa baraha eta? Nya aya duit mah aya sih. Tapi lah aing da mah teu butuh Mang euy. Mak aduh atuh. Heueuh man. Ieu mah da maksudna teh atuh kieu nya urang manginjem duit tanonana ieu tah. Bisi ieu mah bisi Mang Nur teu percaya ka urang. Ieu teh hargana lamun misalkan dibandingkeun jeung nominal nu bieu aya 18 kali lipat mah meureunnan. Aslina. Nya heueuh atuh. Sampai gawe diisuk jedul pi ka burit. Sok sieun duitna beak ku awewe karunya aing. Karunya hanya bos. Heueuh. Muga tobat teh. Heeh. Nah, kita bos. Aing teh duit teh dipake sebenarnya. Geus kabeh. Nah kabeh kumaha cabok ku aing geura keur mah aing ek nulungan cenah butuh 200. Heeh, pan bisi hayangan ka pasar malam. Ah, geus 200 ah. Sakitu geus ketulungan ku aing ah. Halo. Aduh abang hayang ngorek susu. Halo, Pi. Ngosep yuk. Halo, Pi. Kamana ya? Wang ngusep Nah kamana? Wang ngusep Oh atuh. Heuh Mang Nur nuhun heula nya. Sami ha. Nah kamarana ieu teh ngusep sorangan teu rame. Warnet eueuh si Alut Pi eueuh nah kumaha. Jeung ongkoh deui teh ngusep teh daek we meunang. Ini rudet aing ngeupanana kumaha tuh ieu teh. Heuh da sorangan mah asa teu rame ieu ngusep teh lah. Balik we aing pararuguh ieu ngusepna ge. Sorangan ngusep. Samper eueuh kamari ngajak. Yuk. Acan mandi acan nih teh karek pulang. Ya udah maaf. Iya. Dong, tadi mati batu. Bubur. Pas nyokot tuh pengapat nih. Enak bubur kacang. Lelas. Yo. Aing hayang. Tuh. Bager euy. Atuh. Dewek. Lapar teh ya. Aduh. Bubur. Lapar. Bubur. Ya ikan bagian. Kebagian dong. Bager. Ikan kabagian. Kebagian dong. Sigana atas menang ieu euy. Nang naon? Menang hanyir Sigana. Lah. Ya wewe. Ayo tuh gerak parurak. Ya panas. Lain geulaan ieu ulah ka dipurang. Tumben itu tegar gitaran itu. Hah? Tegar gitaran tuh aing mah kangen urang kamararan teh. Aing nyanyi bareng bersama Karena di karakter itu keur lain lain tuh. wae teh pada. Aduh, panas kieu. Duh aing hayang modal euy. Hayang modal. Saudara para ruguhan. Kabisa. Hayang modal lah euy. Narek gitar, ngaleos. Langsung mulang deui pe. Heeh, da ieu pan babaturan di ditu keur harariung nya. Aya. Mereka jemput kemana tuh di lapisan wae kican aya wae.
nungguannya? Nya. Ya teh ka mana Apa tuh? Pan mandi heula. Udah mandi-mandi teuing atuh, mandi sagala kitu-kitu kan ieu teh mandi gen. Yang kemari pan teu mandi heula balik gawe cenah bararau barawulono. Siap lah burit mah teh bikin motor. Alah, teu hurung ning kana oge deui. Butut udah ganti mah. Tuh pernah teh yang ganti tuh. Nah, itu teh hurung mah. Alah, naonnya? Kumaha tuh? Tuh. Hurung. Tuh. Alah. Bareng kumaha? Gila aku dorong mah dah berat. Barunya. Tuh. Da bensin mah loba atuh kitu mah ngisian. Ah, itu motor teh. Hurung. Lapisan mah. Ada kumaha tuh dah gitu apal ya. Da tadi mah Ganti halus. kira motor butut. Soalnya make papa wen. Manya. Enggak kuat atuh. Kira ku rek papa wae. Era barang yang mah dorong motor. Aduh, kumaha tuh itu deh. Gimana? Ngadak-ngadak teh hurung motor dia tuh. Aduh, aing kumaha ya ieu teh motor teh udah tadi motor kuna naon. Neng, da gua Neng. Alhamdulillah. Api oge. Kernaon didinya keneh? Emang mau ngajakan laka bumi? Ulah, aya bapak, galak. Sukan diwe. Juga wih. Oh nyantos atuh. Wih lah nya. Nya Jung. Lain si Kai Barnet asa tara aya ka dieu eno tara nongkrong ka dieu Apaan biasa geus beunghar mah jelema kitu. Sok poho kitu. Heeh pan bareto mah eutik-eutik ka dieu ayeuna nama aing geus lila tara Keur usum zaman ayeuna mah. ada nana geus beunghar masuk kitu sok ada dasar jalma nya dasar Keur usum. Luah gingsir. jadi beda pan aya geus boga mah gitu. Hei, lain urang teh euy. Nah, rek minta tulung ieu mah ka maneh. Minta tulung naon? Nanya ngomongnya Besok ngomong. awe urang butuhin duit. Maneh apa meureun motor urang anu jadul? Itu. Heeh. Di kumaha? Gade heula 500.000, engke kurang geus gajian kurang ditebus deui. Ono, surono tukang baso. Lain serius kieu ngomong ke naon ieu teh? Iya si Barnet geus lila. Sa? Si Barnet geus lila eueuh ka dia. Bang Barnet geuning biasana sok remen ka dieu ayeuna mah asa geus lila urang tara nopo. Mang Barnet. Ya atuh da si Barnet teh peulegeun ka bogoh. Jadi si eta mah jadi kaelekeun ku bikangna. Bukan bikang anyar. Naon hubungan Lain bikang anyar, si eta mah ongkoh bogeun ka bogoh anyar ka Tara. Jadi wanita teh awena ka ditu ilu ka ditu. Awe ka dieu ilu ka dieu. Jadi effortna berlebih gitu. Eleh ku awewe. Awewena kunaon gitu? Heuh butuhin duit. Kela. Motorna mana? Motorna aya di ditu. Bener. Heuh bener make jeung teu bener. Sabaraha lila? Pokoknya mah urang sabogana duit ge kurang dibayar deui di Aduh da aya motor nyekel duit. Atuh tulungan atuh kumaha we? Paling di TM. Di TM. Pan urang mah teu boga rekening atuh sok aneh. Nya mah atuh celak-celok lah ka saha mah lah aing. Urang kudu minjem saha tuh? Heuh ka saha we atuh? Urang kudu narik ke lembaran. Rek narik heula. Atuh sok buru ini teh. Heeh, urang da gua di dieu. Ayo. Aya oge jalan ya. Untung aya si Nendi aing bisa ngagadekeun heula motor. Baik ya urang inyam deui we, urang butuh motor mah. Pan kitu ya kalau bapak ngabutuh mah geningan. Datang. Temen datang ge kalau bapak ngabutuh mah geus boga mah Ai geus sukses mah parokonya Dasar usum cuma keur usum. Nya kira supang ieu. Ngariung heula jeung barudak.
Nyang ya kadinya. Halus eta euy. Oh. Siap. Edan. Ngopi ngopi. Siap. Ngopi, Mang. Ngopi atuh. Ngopi, Bang. Sadal. Naon? Kemana wae dinya? Aya wae. Lah, kudu nyanyiin lah. Meni awis tepang Anjing, si gada bahagia bisa dipagong. Anjing. Kacamata anjing. Lain tren namanya beda nama anjay. Gablekeun bebeb. Ai, cing atuh bagi-bagi euy. Ai ya mang. Si nama aneh kali itu. Ganeng hala. Aing kabogo-boga sarua. Tapi teh cara didinya poho ka babaturan. Tah, nu ka babaturan teh saha? Oh, Gus Lila teh Aya tina urang ieu ngarareung geuninganan. Heuh karek ayeuna tuh geus plak beluneng non teh lak buleuneng lila pisan. Gus sabaraha bulan teu ka dieu teh caran ngebareto Sana mah. ka dieu ka aing, Mang Nur, cenah aing aya ngopi, cenah minta barang makan. Pan urang teh jeung sabulan sakali ge osok ieu teh ruang riung geuninganan. Ieu urang Mata udud ku aing sorangan ka dieu geus aya 4 bulanan teh ka aing. Ka mana wae eta? Bareto mah unggal musiknya. Sibuk. Hayang kopi mamawa. Aya kopi tuh, Bro. Urang boga cipanasna, Bro. Sekalian boga ududna tuh, urang boga korekna, Bro. Kitu eta. Nah, Ayeuna mah aing geus kitu beda ayeuna mah. Mang Nur cenah. Beda kumaha sih? Beda lah aing. Beda lah. Geus jadi teu sanon tes ideologi. tidak satu circle jeung aing aya satu jalur kayak barnet. Jadi poho teu inget pedah-pedahku cecerna kitunya. Oh kok iya urang bener aya bersama kalian urang kumaha? Ayeuna tuh teh. Ya aing mah aing curiga aya tuh. Jajak ngobrol gitu aing oge. Tuh. Nyao, eleh ku bujur. Hampura sakedeung. Jor, deui. Jor. Yuk. Tulungan deui urang. Tulungan naon deui? Nginjem motor sakedeung. Urang boga teangeun awewe urang itu bisi ngadat. Kemarin nginjem duit, nginjem motor deui wae. Heeh, injem heula motorna ku urang. Ka mana? Dan kayak dibikeun deui ngajemputkeun ka boga urang ka imahna. Moal malila. Hah, aing. Kita sieun motor eueuh duit eueuh. Moal atuh masuk teh. Ieu aya motor saha tuh? Urang. Bayar teh kudu motor ieu lah ieu mah. Bisa alus teuing. Asa motor itu motor nu urang. Tong lila tapi moal lila. Asli ka dieu kan deui? Heeh, mana buru kuncina mana? Kuncina dina motorna. Motorna aya. Siap atuh. Kade bensinan da. Heeh, kayak urang bensinan. Nya nginjem heula nya. Tong lila tapi heeh. Ada ongkohnya. Nih, papi mangkat heulanya. Mana pi? Biasanya abah dungakeunnya ambil hasilnya. Nuhun. Sing salamatnya, jeung hati-hatinya. Baik. Baik. Molor jeung molor. Pi. Nempo si Barnet teu? Bos. Nempo si Barnet teu? Ganggu wae atuh. Barnet. Heeh. Ya. Jangan pingeun jeung awewe. Oh Barnet. Heeh. Papagi teu? Gus Lila euy. Pigawe numpuk itu teu datang-datang ke henteu. Pugunya eta kamari ge aya ulin ka dieu, mana karak sok sabaraha menit di dieu, sabaraha detik meureun telepon jeung awewe-na sigana mah indit deui. Anu pameda geus bogana awewe meureun jadi bebalit setan we jeung arurang ge jarang ngumpul, Bos. Gus Lila teh papanggih. Aya kamari-kamari kan ka dieu, aya ngan sakedeung kitu, kade ke dieu sakedeung ngajak ke gitar gitarna acan, mana telepon indit kitu. Aing geus kitu mah. Pegawean numpuk geura ayeuna ye. Geus teu asup deui Gus Lila. Kabeneran aya si Nendi euy mau motor. Ku aing injeu motorna ieu mah. Nen. Euy. Keur naon? Ieu biasa keur nungguan jemputan. Nungguan jemputan? Urang ika jemput. Lila keneh. Kedeung deui. Lah meni injem heula ku urang sakedeung. Naon? Urang rek boga teangeun saeutik. Injem naon? Injem motor. Ci urang geus sakedeung deui. Atuh urang mah sakedeung pisan. Atuh urang kumaha engke ngajemput? Mah atuh da urang ka baru balik deui. Lah sabaraha menit?
5 menit paling ge 5 menitan. Bener. Heeh, minum heula. Tong lila tapi. Heeh. Sekalian tapi bensinnya kurang. Heeh, siap kan bensinnya kurang. Ulah lilanya, urang ada tangan ya. Heeh, siap. Bener sih awas. Heeh, daguan mana dinyangke urang balik ka dia. Tong lila. Moal urang 5 menitan. Ada usian lah bensinnya. Oh, oke deh usian. Yuk. Yuk. Kumaha tuh pi euy? Nyaeta bos. Mana teh kakarak datang ka dia indit deui. Jadi untar antar awewe nah meureun teuing kumaha eta teh aing mah. Aing geus teu paraguh kitu gawe pagawean numpuk, kajenting yang pagawean. Geus si mun papagi si Banet ku aing mah dikeluarkeun dipecat mah cah digawe deui bejakeun. Geus ulah digawe deui gitu. Ek nangan nu sejen. Heeh. Bos teu boga pagawe. Heeh. Urang atuh bos. Oke, geus daek maneh digawe di urang. Daek bos. Siap. Bejakeun bisa emang Banet geus we ulatin digawe deui kitu nya. Gitu. Heeh, dibejakeun kuing. Rudet ka asup bolos. Siga nu kumaha ku awena teh siga meuni kitu pisan ku awe teh ilu ngintul ka ditu ka dieu. Heuh nya kitu we bejakeun heuh. Siap. Eta teh kumaha? Eta teh naon? Nya acis. Oh, acis teh. Aya. Ya. Aya. Ya. Nemunya Nya sami-sami. ate mendapatkan pisan ka neng teh. Nya tuh da. Kumaha deui pan aya lalaki meureunana emang. Kudu bager. Nyantos satu uang itu bade euy deui. Nya. Heeh, sok neng geura masuk atuh. Nya. Yuk, assalamualaikum. Urang geus bisa ngapi milik manehna. Naon sih diajak ulin teh ngoprek we HP gini kan? Kepo pisan Cetan jeung saha emang lalakinya. Teu. Emang mun cetan jeung lalaki kunaon kitu? Loh kok kunaon? Teu ngahargaan lalaki pisan. Nya lamun aya neng cetan jeung lalaki lain beureunan sebagai kabogohnya nyeri hate lah. Kabogoh? Emang iraha bobogohana? Terus salila ieu nganter jemput neng gawe, terus neng hayang ka mana-mana ku dianter. Nah terus naon atuh eta? Ih, ai neng mah nyangka teh orang baik we gitu nulungan neng. Oh, nya atuh sing peka we nengna. Di mana-mana lalaki daek berkorban, kanu jadi awena berarti eta teh mah teh meureun bogoheun. Tapi da salila ieu atuh nembak neng. Nya memang atuh nembak neng, atuh pernah mengungkapkan perasaan ka neng. Tapi kan sakuduna meureun neng peka ningali pengorbanan jeung tingkah laku ka neng model kumaha. Terus ayeuna hayangna kumaha? Nya ayeuna lamun neng beranggapan encan nembak neng, nya ayeuna arek nembak neng. Hampura neng mah geus gaduh kabogoh. Geus gaduh kabogoh. Lepat abdi bet kedanyaan kajuri kunti punya ujian ku abdi ditampi pisana jalan teh ambeka pegu. Dadang? Banet? Oh jadi iya kabogoh neng teh? Mohon. Urang diwadakeun soalna urang ukur dibabukeun coba Nah keur naon Banet maneh? Kalakah kekituanan sakitu pigawean di urang maneh numpuk. Nah kumaha maneh kalakah kekituanan? Kumaha tuh? Ayo we kitu, ngahulang-hulang jentul. Pigawean loba.
Geus dimulai ayeuna mah ulah digawe teh tuh di urang. Atuh bos, urang butuhkannya pagawean bos. Geus lah, ayeuna mah dimulai detik ayeuna mah geus eureun digawe di urang, geus maneh mah heug we neangan pagawean nu sejen. Bongan kitu wae mana males bae ah. Heug we neangan pagawean nu sejen geus we. Ulah digawe deui. Atuh bos.